Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Pengalaman hiji teh. Oh, aing tahu lah macam ni ya. Cara rasa orang mah kawas tah kamar geus hafal 10 kali 2 kali kita rasa pugu. Coba tuh patah halaman hiji tanya. Rangkuman tuh. Urang pang ngapalkeun ti jam hiji tapi ka jam 5. Pasti maju mah tapi bisa orang malah setrap. Tah asup orang bodoh disebut kutu buku tapi teh pinter orang mah. Abdi kan nya di titah ieu nya, apa ngapalkeun ieu si Umi. Da urang mah geus apal tapi poho deui sajam kemudian teh. Sore jeung urang tah sama Nurul. Ya heeh, tapi urang mah da masanten teh capek yang balik. Urang dipetel malulu. Urang di mah tara dipetel ieu. Di petal teh naon sih tinggal larat urang mah. Naon sih dipetel teh? Teh pesantren gitu di dia. Heeh, titah ngapalkeun teh ning, kayak urang teh sorangan maju. Mundur, Gitu. maju mundur. Ya, kieu nya urang sembarang pasantren di dia ya, tapi ka ayeuna urang can paham. Asa terakeun ku ustad, ku guru, can paham. Anu panglobaan di setrap urang. Kadang ieu kuat badareun. Urang mah alhamdulillah da ya. Di sambar asup ka dieu can pernah dikitu-kitu ku guru. Nyaho teh Ustad Haris. Anu mana? Ganteng ya. Anu make kopi habodasnya. Heeh. Anu murah kene. Jeung sarung teh. Nya. Urang mah da lamun ditembak daek. Di urang sok kitu Nurul, urang mah deket pesantren, nuntut ilmu, urang sok Iya. gajenna. Kayak mana moal Ya emang na aya apa haramna urang bogoh ka lalaki? Jauh atuh. Ya urang kan murid kan itu ustad yang beunang cenah teh haram. Sabalah haram-haraman. Haram mah ngadaam podol dina piring. Cepat lah, Ay mau main nih, Siti. Nih Nur, ya Nur. Sweet kalian Nur, Macam mana? sweet. Aneh kumaha sih Nur? Macam ni lah. Sarah kang 5 deh. Iya, bro orang menang Nur. Orang kalah Nur. Macam mana Kakak ni? didinya Nur. Like this lah. Amari teh ning. Kau ni curang ya. Masih mau ieu mah. Oh, kono. Tak nampak garis lah. Ay, giliran. Ay. Ya tuh ulin mau lagarewa. Oh iya kan Siti ulah garewa urang keur belajar. apalkeun Nur kumaha sih? Ulah garewa ulah ganeng. launan nih. Tuh, macam I like this. Udah tilu dah.
checklist silang lobana checklist lobana nu silang. Salah kawe jadi berem. Nya atuh salah eta mah atuh iya. Nincak Nur itu tuh, nincak Nur. Mana ada tak lah. Tuh, tapak sendal Nur. Diajak ke Ustaz Haris. Oh ini curang ya. Tak sepasuk ya dipanggil lagi orang bodoh. Masukkan atuh. Tuh anu beneran kan 2, anu salah Tuh. 12. Kok juga itu injak-injak garis lah. Ay, Si Siti, Sama udahnya pagaweanna. batur belajar memang engkak. Tuh masa hiji tambah hiji orang mah 5. Mana mah udah hees sebenarnya. Nurul, mana mau miluan Nurul? Terus sok cara ke suku ah. Ini cara ke suku. kau ini tak payah lah belajar macam tuh. Naon si Nur mana bau naon sih? Tak lah. Mana can mandinya Nur? Kabogaan nih imahna Ih, 2. kemarau lah, tak payah mandi sering-sering nih. Kan air banyak. Nur, iya mau orang 2 Nur. Si Nur awak bawa hasil ini Nur saya tambah teman mana Pak Nur teman geca Pak Nur mana di Mandi lah, ay. Ari dahar kalau jeung bawang wae. Ih, tak Mana mah cuka suka. dipakai itu, dipakai nguah cuka, itu tuh boleh. tak suka. Ay, tak makan tuh bawang-bawang macam apa tuh nih? Siti kau banyak kali curang kau ya. Mana boleh macam nih? Kilo 4 Nur. Tak bisa lah, ay jauh sangat. Anu ieu na yam. Ih, kau pasti curang nih. Ih, banyak sangat nih. Kau pasti curang Kilo ya. 4, 5 orang Nur. Ih, tak boleh macam nih. Ih, kumasi sih Nur. Ih. 5 orang Nur. Kau curang nih Siti, tak boleh macam tuh. Curang-curang dosa lah. Si Nur maki itu gini. Kau nih tuh payah kali nih kau curang pasti. Ah, Ulah gareuwah iya main mah. Si Nur licik. Ulah gareuwah. Nuru, Dicadekan Ustaz Aris. loncat Nur tadi ya Nur. ih tak boleh, tak 5 boleh. orang, Nur. Kau nih curang lah. Tak Si Nur, bisa. emang tadi teh nempokeun, urang meunang geus ngalewatan gunung. Macam mana cepat Terus, sekali Nur. kau nih. Ay cakap sedikit je, kau dapat banyak. Tuh, ditanyakan kasih Nurul. Ih, kau nih pasti urang mah teh curang. nyeulanya. Mau kasih Nurul main licik ah. Nurul gitu. Aduh, kau nih kena curang orang lah. sih. Sakit ay. Si Nur mah mau main si Nur dia. Ih, kau nih curang. Tak boleh macam tuh, tak boleh, tak boleh. Tak suka, ay, tak suka. Ih. Dicadekan Ustaz Haris. Usaha teh galak ya sokan digebuk-gebukan. Ulah 100.000 tuh ayo. Ah, tak paham lah, ay. Cakap apa kau orang nih? Gitu si Nur mah ambung mandi si Nur mah. Nurul maju mana we Nurul ya? Geus tong pasea, pamali urang teh sama-sama mana dia teh santri. Tah anu ngebor. Sararaat meureun caina. Ayo ah, Ari mana kunci carekan teh ku Ustaz Haris? ayo ah, urang Ih. ke majelis. Ih, mana dicarekan teh kamari ku Ustaz Haris. Nu di petel teh ha. Tarekan unggal poe ge. Mana mah tara belajar ulin wae, atuh belajar. Terus bulat ayo baca ka majelis. Hei Nur, Baca ngapalkeun sih aya apalan tah loba banget eta. urang mah apa gede di luar kepala. Nya atuh ayo. Ayo tuh urang marandi. Si Nur ulah diajakan enggak? Nurul, itu beungeutna kitu. Pas ribut apa tadi tonjokan di jalan Nurul? Ya, Ih, ari mana Siti sok bisa gitu teh. Os nama eta mah da itunya sama gahat teh ning. Ai geuning ai mana kereuneuh. Aya bulan purnama mana teh nyumput ka kolong. Jadi gitu tuh seremnya. Os naon meureun? Mariam, itu kenapa pula mukanya biru-biru macam tuh? Ih, Nur urang mah teh nyaho Nur. Tempat tuh ciga tuh. Ternyata ciga cengcelengan Semar gitu ih. Nyaho teh cengcelengan Semar. Tak paham lah, ay apa tuh? Kos gitu pokoknya mah serem banget goreng. Ih, tak payah lah macam tuh, kasihan. saat tadi ngaranna Juleha nya. Mana deh ke mana emang? Ke pesantren lain. Mohon ke pesantren. Ai ieu emang pesantren Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman bener. Punten, ari mana di derek pondok?
Rek mondok. Mohon. Nyantos atuh. Ayo diantar ku Abi ke pengurusna. Tiap. Kau ini dari mana? Di mana? Garut tuh di mana ya? Jauh orang mah. Ih, kau kan orang Indonesia.